Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqra'u dan tumaca sama mumum wara'a imami. Dina satu kangen imam illa al-fatihah ta'ing kana fatihah. Wa'ilam yaskut ta'ala mentara kasa imam qara'a ta'maca iya si ma'mum. Fatihah ta kitabi kana fatihah. Kitab ma'ahu sartana iya imam. Wa muqasiru jari jamun walawara wa muqasir imam eta imam wa ilam yasma jalamun tengadenya sama mumum fi jariyatna salat al sabedas libu di karana jauhna imam au kana tabukti imam eta fisiriyati dina salat anu bangsa memulisan pala baksa makatayam nawan-nawan eberdat bikirati surati kumacakan surat di padu salisat baik penggan kadul ayat Quran mancayasi imam tisuguna surat surat lain kana dua surat mina matani kina pirang-pirang surat dibulak balik di macan Tegasna perkadu nami ati anu tap dina sana pun 100 ayat. Kena sholat karena sana manjangkeun kieu ati jadi dina babacaan dina sholat subuh wa taglisa jeung moekeun dia kana fajri sunatun adalah sunat. Moekeun lain moekeun sholat subuh moekeun moekeun warna gelisah jeung moekeun dia kana balik sunatun adalah sunat. Wala yaturuhu jeung madan pengon ngaruju kalal min hatina fajri ma'asfari sataram yang ramyang wala bahasa jentaya nona dabdaya kurakan masa imam bisa nasina sorokat kedua dia waris suari karena terang akhir pembahasan nawi salasina kaki-kaki tibu ayat awi setor buat wilayah penjatiman bukan nama timam kai suar karena dari karena sesuatu awahiri suar layatna karolana tebulak balik ya balik ala asma'i karena piang-piang pangdenge kasiron banu loba payakun duka ujian ya balik etam lago lawi puara siwa dinami tutur wat aja lebih narik ila tapak kori kana mikir-mikir nama karoha jeung masih memaksudkan sabadu ulama kira tabadi awali suati kana mata kana sawahana minati surat waqat'iha waqat'aha ini baca qat'ina jadi takrona kira apa qat'ina pisah waqat'aha jeung megaskeun kana ieu surah waqad ruwiya jeung sudiwatkeun anu usahakeun salam Qur'atan Musa Nabi Banda Surat Yunus Kana Kawana Surat Yunus Palama indah bersama-sama nafsi iya Rasul Ila dikri Musa Kana ayat
nyaritakeun misawa pun bendera jakeon fotoe maka megatkeun di rasul paukat ruku rasul biajan diriwayatkeun anu sanesana salam para eta sang nabi ya fajrina suatu ayatan kana ayat mina baqarah tina surat baqarah wa jadi ayatan eta qalu dawan Allah qulu amanna lapanku qulu amanna billah wa mu'minun mengucapkan sama amanna billah kana paman ama imam wa sebenarnya wa majun kana perka ujian pun kumalain nak kuasa wa pisaniyati ide mau salat dua dina rakaat kedua Rabbana amanna bima anjaba kana ayat Rabbana aman bima anjaba rasanya jumuking ya Rasul bilalan kabilah ya kau ubari masa bilal min hahuna dia kulu amanna billahi wa huna jami'a Rabbana amanna bima anjaba pasal penara satu kabilah andalika itu ya qara'u mina huna wa huna faqatan bila ahkum ukritu nyampurkan nyampuran ku at-tayyibat kana nalus bitayyibi kanalus kapat ngadawarasa akan da gawe kalusan jadi kaya qara'u jumata iya Iman itu hari dina sador biti wale mufassal. Kana pirang-pirang panjangna surat mufassal. Surat paronok ayatna. Bila salah sinayatan napita tilku ayat. Ya ayat serejena sad akan. Ini sidalika akan saparona itu. Tiwale mufassal. Wakil maghrib ini nasab maghrib. Ya wahai mufassali kana sampai akhirna surat mufassal. Wa akhiru salatin dari akhir salat kana salat Rasul sam ayat maghrib saat maghrib Quran masa setelah maghrib surat Mursilat kana surat Mursilat masalah tenabana subadan sama pada maghrib atau diba sehingga dipundut Rasul wabi jumlah jumpa jumlahnya tapi waringan dengan oleh utama lias lasiaman semua wana eza pasara takwa dengan loban ajam golongan para jamaah walang ada ukang di Nabi Salam dihaji rusati dina masalahkan di rukhsah kemurahan. Ira sholat di mana sholat kadukum salah sejemaran binasi sarta jama-jama terusnya jadi imam syahan. Pai hofir sakulungan tengkan yahan pai nafim karena sesuai atas dalam binas abdo'iflah ayat yang lemah wa kabiro jenjam kolot wada hajati jenjaman ngebogan pangabutu. Wida sholat jenjam sholat yasiroj ahad. Denap sisikun awak nahad. Terus sama sorangan. Jadi mempayu tawi azab mengandangkan yasihan ma kana perkara asa'an karab adang maksudhan. Pokok kana jangan sebukti sama adubnu jabah madin jabah atau sesuatu mad. Ikamin sarfu kaum. Aisyah pasal Pokorat macam mad abaqarah pada surat Baqarah. Faharajat keluar sarojulun di lalaki minas sholat kena sholat. Watama jenyampurnakan raja linafsihi bikin awak nawadu. Tokolu ngomong ya nas kabeh. Jama-jama. Nafaqo arrajulu munafik saraju siraju. Mata munafik. Fatasa kaya tulu laporan yang muhajir rajul ila Rasulillah sallallahu
Fazajarah tu nyegah salam adan kamuad. Pakola tu rasul. Apa tanun antayaman? Apa tanun na etan loba mitna antara anjen yang maluman. Itu aku rumah kana suatu sabihi. Kana suatu sabihi wasama'i wa tariq dan suatu wasama'i wa tariq wasam dan suatu wasam dan wa mawadai pua arfani. Jangan pernah tentang pegawaian pembangun pasal katun tata film. Awal wa ada mungkin salah tak ayo kita yang entenggen. Yesi imam arruku kana ruku wa sujuda dan sujud. Kalau yazid waktu penambahan yesi imam kita siapin pembangkit deh ala salatin kana tilu. Wa nambahan kana tilu. Tafaru ya saya sudah riwayatkan Anas entah polana. Mara itu peningal ke apa kana nulu enteng nona salatan salatna min Rasulullah sibatan salam. Tamami sarta sampurna di nama-nama Nakunat siman sarta jama hadaisa kalau menurutkan. Wa mahdini siman hadaisa sarta jama hadaisa. Naam benar ya. Ayu khafifar rukman. Ruya diriwayatkan dan lain. Anak-anak sabna malik sana si malik etalam masalah. Sama-sama sesuatu anak Pak Umar bin Abdul Aziz. Dinas satu kang Umar bin Abdul Aziz. Wakana jungtu ma'asa amiran kepala. Dia Madinah di Madinah. Kola maka musab anak. Masalah itu penolakan masalah itu sholat kuring. Wawahadin dinas satu kang di jama' asbaha analawin nyarupaan. Naunana sholatna di sholat Rasulullah. Karena sholatna Rasulullah min hadas sabi tibatan li pemuda ay Umar bin Abdul Aziz. Walang halau anak. Wakulna jamuk orang sarara atau sabdi Umar tasabdi orang cawana satu tangan. Andi Umar asyaran. Mohon kan 10. Balik asal benar-benar. Wawiya jendiwankan mujmalan dari hadis mujmalan Allah Usaina sahabat Allah Paul sahabat. Kuna lapan kuna bukti orang sadaran usabnya sama setasri orang sawara sedina sabdu kangen salam. Tiaro kuna rukuat sujudi jujur asaran unkan sapu balik asaran benar-benar. Wadalikannya itu asaran hasanun etanu alus. Walakin salatu dan tawen ayat kilo ira kasura diunawakna ajang golongan eta sanu leuwih alus salatu ira kasura ahsanu luwe Pegalang ya doa tadi masih hadir sa'ilah mutajariduna yang nawungkulkan kamelidin misan agama. Kalau baksa maka saya naon-naon edalulab biasa kusapuluh. Aza arya lam yadur ilah mutajaridin. Etawajuhu rajami. Ini jalan mengumpulkan benar riwayat di antara sama riwayat. Yang bagi jam pentingnya ayat pula. Ayat ucap atau maca semua imam. Inna wakira sinalikan yang kagani sirana imam. Mina rukut naruku. Sami Allah manangidah. Karena lapar sami Allah manangidah. Al-Kainiyat karun kaduana. Siya ma'mumi. Tetap di makmum. Yang bagi penting non alai sawya yang tengah barengan. Namun imam atau imam serupin naruku. Biasa
alasan penyaruaan makmum ka imam dina ruku. Mikir-mikir. Kumahana penyaruaan. Bukan, teman. Tengah barengan si makmum ka imam dan ruku sekaligus. Ngerti. Jadi imam dia ruku, dia mau teh dina ruku bareng. Turun kana ruku bareng. Wa sujudi jeung dina sujud. Bayata qara baca panderi si makmum palayawi si atau turun si makmum li sujudi kana sujud ila ida wa salat ain dia mana geus ngopi non jawabin sarang imam ila mas jadi kana tempat sujud. Asal ya nyakitu seperti selayang li sujud ila ida wa salat kana bukti na iktidau sahabat inga mamuna sahabat bi Rasulullah sallallahu walayawi dan keturun mamum lir ruku karena ruku ataya sawya sehingga ajad saya imam rafian bayan ruku pokok kila dia terucapkan naon inna nasam sesuna jama-jama ya rujuna eta keluarna minat sholat kita sholat ala sasiak kami neteban 40 bagian. Kaibatin hiji golongan dihomsin kawan menang. 5 wa serina jen 20 nawana sholatna. Soalnya bisabin wa serina sholatan. Riwayat bisabin wasam istri nama sama dina salat jahriyah. Nah, khomsin wajina salat sirriyah. Luar biasa. Wa umna ayat taipatin hom yom taipatin bang di khomsin wajina salatan etala dina jama-jama yukab biruna nama cedak ladina wayar panjang ruku ladina ba'da imami dina kepada imam. Wa taipatin yang kedua golongan di salatin wadatin salaan menang salat saji wa umja ayat taipatin di suatu wada etala dina jama-jama yusawnau anu ngabarengan ladina kabeka imam. Jadi dina ruku sujud sing pagawean salatnya jadi ngabarengan ka imam. Nyata ngagugurkeun kana fadilah berjamaah. Tak suapin wadatin. Basahan teh. Wa kaibatin jeung sakilu golongan di salat bila salatin sekawan salat. Kaum jaya kaibatin bila salatin eta ladina jama-jama yusabikun miulaan ladina imamah ka imam. Bahasa bangulan kan. Tak salatin. Waqadi tulipa jeung estu dijelaskeun naon si ana imamah. Hadina tasna imam kirukna ruku hayan tabiru etan ngadago imam. Luhukuman kana nyusuana jama. Dia rukuluan wa sukman dia nala supaya menang. Yaman parla jama dikana punggulang jama. Wa idrok tahum jeung manggihanana yeman kabeh kriteria karo adik torokan walala awala jeung buah-buah anu utama anna dalika atas saya yang kadiru ma'ilasi sotailas etala bangsa saya naon-naon tabiku yang kadiru idalam yalhar di mana mati dohir non tapautun dohirun beda-beda dohir ya hadirina kadang hadir kabeh imah masuk nate si anu tidak buat imah si anu tidak buat kalau beda-beda gitu eksaha
ini tukang ngasuh, di Labuan, ini Ajengan, Labuan, mah pinutahayan. Ya hadirin sajang hadir sampai kaum karena saya hak hadirin mar'iun. Diriksa titir kita pilih dina ninggal manjangkeun alai madarat hadirin. Asal satu katuna tak layak jidum. Penambahan yesi imam. Kedua Isa Saudi dina doa. Tayat alamik dari Isa Saudi kana saupan bayat. Adaran parana. Kasin kana Isa natrapi pinamanjangkeun. Wala yahuswa dan tenangtukeun. Imam nafsahu wa yahusu dari anan. Wala yahusu dan tenangtukeun imam nafsahu kana wa imam fidwai dina ngada bayar timbal tangga datang ke imam bisigoti jami kana segap jama. Fayaku anunsab imam Allah magfirlana kana lapar Allah magfirlana wala yakulu diulangun cari imam igfirli kana baikfirli fakor kuriha atas dimakruhkan le imam ibu imam non ayau sok yang nangkutkan imam nafsu kana awak na imam wala bahasa jentaya naon di ayat ta'iza kuyan nyungkeun pangriksa yes imam kita sangat ayat dia kalimat ya komisi kupiran-piran kalimat 5 amakun ditukir anda surilah kirim salam payapulu payapula tungusap imam na'udzubika min azab jahannam ana lapar na'udzubika min azab jahannam. Wadaria kubrejan tina siksa kubur wa na'udzu dengan tempang dikisah bisuraya jausi min fitnah maya tina fitnah hirup sesobat. Dina waktu hirup wa memati jeung fitnah dina waktu maut. Amin fitnah kira masih dajjal dan sesobat. Masih anu ngaprak ad-dajjali tegasna dajjal. Bila awal dan dengan maksud Gusti di kaumen kaji kaum fitnatan kan fitnah tu sebab fakbidna maka mundur Gusti. Kami sedaya ilaika ke Gusti gua maksudina bari salam kau di fitnah kami. Wakila dan ucapkan naon sumia di ngaranan ieu dajjal. Masihan kalau masih lianahu karena saya senai dajjal etayam sahu ngambah atau ngaprak dajjal ardo karena jagat bumi betul ya serta jauh nai ardo wasilah jeung diucapkan lianahu karena saya sunai dajjal tamang suara ini anu dibusak matanya. Ayamat musuha terusna mending. Paruman. Nanai ain. Paruman itu lempok sabulah. Wa mawai potaluli jabar dan gampang gawen. An tahalul. Rapihan. Salah satu dada bilu awal wa al-mukajina salah satu ayam lihat. Ya dengan niatan si imam bisa kelimata ini. Nikumata assalam wa assalama. Karena mutu salam ala kaumi isa kaum wa malaikati jeung malaikat. Asalnya cai an kedua ataya butan. Ayan tetap ya si imam Akibat salami dina sabada salam. Kagalikannya situ seperti itu. Ayat buta
salam idama Rasul salam wa Abu Bakar idama Abu Bakar Umar radhiyallahu. Kalau saya lihat salah imam anak bilata karena salat sunat si mau dengan akhara na tempat saja. Sehingga nanti nukti atau tak bisa tukangan imam. Sani salatun jamawe lam yakum. Maka ada imam hatta yang syarifnya sehingga bubar ini suat. Tuh baru masuk dia tetap binabis anu masuk. Ana warisasuna pang salam atam yakun tubuki nabi. Ya pula tersalik nabi ila qadra kali angin yang dinasau Quran. Dan ucapan nabi Allahumma antas salam Paminta salam tabaraka badal ikram. Asal satu anu katiluna iza wasabah. Tadi mana-mana pindah tempat imam paling bagi maka penting. Ayub wilayah madhab imam diwajib wajah imam anak kita jama-jama. Suka jadi makruh ke imam itu makmum. Naon asyamu nangtung. Qoblan sipale imami salame nengko ana imam. Tina kiblat. Paduyata sudiwatkan anta hatta titoha wa Zubairi jeng Zubair radhanu dan umar nana nama satu di atas salaya salatan di Zubair hafa imamin di atas imam kalau masalah itu sama-sama awal salam satu di Zubair olah maka mengucap satu di Zubair imam ke imam ma'asana kana wasa ma'ainan perkara asana tanggal usia sholat rakaat kana sholat anjing wasa majenya sempurnakan kana sholat rakaat illa say'anu idan ing perkara usaili anaka sasenanjin lamna salam tak ada sama-sama kan awal salamnya lam tanpa pilan yang tanpa main ko anjen diwajibkan ku wajanjen semua pola pengado juga dengan ahli nasi kadang-kadang masana ilam terkasana tak ngalus semua salat akum karena saat warang kawai ila anakum yang saya sini warang kawai in salat tum tabu baramalan tabu kaulayan batila sama nayan mengkong saya namku membarang kawai semua yang saya pu betul. Ninggal dengan hasuk pada tempat saat anak karab atau ngamaksud imam. Ini bukti nak kata imam, Washington imam. Saya min dari kata tabuk lalu ditarkat. Adi ayah wajibatun madzolah, wajibatun salawat tak pegawaian kampasat amma subuh wa masubuh. Ya puasa subuh pagi tak tata ditambahkan kena subuh nan apunu dulu. Saya puluh maka ucap saya Allah mahdina. Karena Allah mahdina walayaku diulang ke imam Allah mahdini karena Tuhan Allah mahdini. Saya aminu jengaminan sama makmum. Tidak sahaja dengan Nabi Imam ila qalika ucapan imam inna katakbi kata inna katakbi walik inna katakbi takbi hukuman gusti walai sudah jadi hukuman salah muslim salah yaliku maka tu pantas dikaya dikaya mamum na ataminu ngaminan wa wajah arya kaulihi inna katakbi etasanaun sana ngalem lain doa teman ngalem inna katakbi walai tilu saya kerau atau masa ya si mamum
karena ye inna tasdi masyarakat imam. Saya perlu mengucap di sinamu mislah kolik karena kontak ucapan imam. Ayat puluh atawa mengucap namun balawan ala dalika minasaidin karena lapat balawan ala dalika bala benar wana jaitu ala dalika karena itu inna kapakti kalau mereka kata minasaidin sina sawaran jam nasen kena. Sadat bawa barita atawa mengucap karena lapat sorak bawa barita beneran dia bawa barita. Jeng menang kalau sana. Walau jeng negara asbanya kami mak dalika akan itu balawa anala dalika saya ilah. Waqaru ya dia sudiwat kanan hadisun hadis sirapnya ya ini dia mau telakun ngangkat lemun ba dia kunut tina kunut. Faidah sadem tadema sahih hadis hadis. Wastu ibwa tadi sunatun non dalika itu roknya ya jain. Wahing karena jen sanajan upiok ya dayan esalah hilap tidak awati. Netepan karena nyulayaan karena tuang-tuang duha di akhir tasawuf anda tetap di akhir saya. Ilayufau karena diangkat. Nah disabab ya disababnya dawat si air tasawuf na ayadu lengan. Balik tawilu baik tak Arya pelayur kamu bisa sebagai ayat etna tawilu Tapagenan alat tauhid karena pamuruk. Pamuruk kita memang. Wabainal wajah tetap antara nayam. Sejawat cerita sahur jeng kunut ayat ini parpun ari beda. Wadalik saja itu parpun dia itu parpun analil ID. Eta sesuna eta tetap dikembalikan wajibatan ayat pegawaian kita sayat bahwa dari wajibah tawat melapak daen nenen luren ping dua ala hati maksudnya tepan kana tingkah awitang tuken wala wajibatan dan pegawaian eta tetap lahuma bikin daen ahuna iya di dia dina ya kunut palayamu atau sejauh ya puna ayan bukti non bab moya ini ngangkat dengan buah ya poya eta wajib baca pegawaian dia kunutnya kunut nahu karena saya senaya bab moya eta laipun anu mantesan di dua kanang kadua wallahu alam tadi dari jumalun madkurah Pirang-pirang jumlah saken jumalu adat dia pun wateta. Pirang-pirang jumlah pirang-pirang tata karamana ngamamun. Wa imamat jeung jadi imam. Wallahu jari Allah atamu apiku anu masyan baik. Aba wa khamisu aibal kalimat fi fardhi jumati tetap nama dangkeun kaumuran. Jum'ah wa adam tata kamal jum'ah. Wa sunannya jeung bambang sunatna jum'ah. Wa surutnya jeung bambang syaratna jum'ah. Pada hari Jumat biar kemerdekaan pada hari Jumat. Ilang kudu nganyapkan anjeun anna hadza kana sasana yaumul Jum'ah. Yaumun azimun eta poe anu agung. Agama ngagungkeun insyaallah Gusti Allah. Mabiki yaumul Jum'ah. Islam ka Islam. Mosa sajeng nangtukeun Allah. Abi yaumul Jum'ah. Muslimina ka ajaman Islam kami. Wala ngadosa dana.
Izanu dia di mana diundang. Nah nulis sholat bikin sholat min yaumi Jumatin. Dina poe Jumat pas kang kudu lempang. Dan gegancangan marang kawe ila bismillah kan eling kawak. Wadaru jeung kuninggal marang kawe alba'a kana jual beli. Paruma tu ya haram sikul katunggul. Yo mori dunya kupirang-pirang berkadunya obi kulis salitin jeung kusakabe. Perkara main soal soal sa'i tinat. Lumaku ila Jumati kana salat Jumat. Pokola jeung adau kang dina Islam. Inna Allah asasina Allah azza wa jalla etafawda mardukan Allah alaikum kawarana ka ajumat salat Jumat. Yaumi napoe kui hadani di makamina tempat kui hadani pokola jeung adau kang min salam man tauka sadani man ajumat ta sadima talatan man silu majumah min gari udin tikalawan ayudur toba maka ngecap salagu salala komika nakenman. Apabila dinoro dia tetap di lapan sejen, fakod nabaga Islamah hari 8. Fakod nabaga saya sungabuan iman Islamah kan sangwal adori. Dia sebutannya tongong nama. Wa talafa jeung bulak balik sarojulun di lalaki labnya baskem nobas. Ya salu nanyakeun rajulun kam nobas. Ando julin ti jilalakan sejen matan maut rajulin lam yakun anu tebuk si rajulin eta sadu hadir rajulin ajumatan kasajumah wala jamatan jeung teu yashadu kana barjamaah pokola teu ngadain obat nari ari rajulin in mata tinaya tabdina naraka. Salam jazat itu eren loje eta taron dan bulak balik rajulun. Ilaik kam namas taron di sebulan ya salhum. Nanya rajulun kam namas an dalika. Itu rajulin mat dalam yakun. Wa barari nabas eta yakul ngucap nabas sinar kana lapar sinar. Ayo rajulun mata etapnya benar. Jawabari dia tetap hadis, enalah kita baini. Enalah kita baini saya sunnah ahli kitab 2. Ayat Injil wa Taurat. Waktu eta dipaparin di alur kita bain. Yauma Jumat dika apa Jumat pah kalapu tulun. Istilaf. Iya, alur kita bayan sina yang Jumat pas ribu tulin. Dipengkolkan alur kita bayan anu tina yang Jumat. Wada nanti. Ada nanya? Lain ada. Wahadana jenurkan ke orang sadaya salatala laukan yaumul Jumat. Wa kharaj ngahirkeun di Allah kana yaumul Jumat lihat di umat ini umat. Macamnya. Wa jalal dengan jadikan Allah kana yaumul Jumat idan an kana lebaran laum bikin hari umat. Tahum Acara Jumat atau awalan nasi. Bang, utama-utama jama-jama bisa yang Jumat. Nang sampan nyuran. Walau kita bayan dari ahli kitab 2, laung kahajumat eta tabaun turut. Tapi hadis jam. Tetap di hadis Anas bin Salam ana usasna nabi ta qala nabi atan kana lapan
datang ke kami sa Jibril malaikat Jibril salam wa fi kafi tetapnya tampana Jibril mir'atun al-intan bayadar bola Waqala jana Jibril hadihi Jum'atu hari iem sholat Jumat ya pridua eta mardukeun kana Jumat alaika panjen sara buka panjen lita puna supaya bukti Jumat ka beganjen ikan eta lebaran wali umat dikajen pikumanjen min banika tina sabarannya wastu capuring sama tak ayo naon lana tetap bikin orang cara reaksi gini ya. Di hadinayan percuma kola ngadau di Jibril lakum bapak lakum atap di kemaran kabeh harus sampean hari harus waktu man saja madang udaman tiadina ya saat ya nafaru saat bihari kismin Dihairin kana talusan Dimana wapisari dihairin wakismun lahu dan laraskan Hairin kana talusan Buan amari hairin takismun bagian lubunan Atau maka-makain kaman salbisara suwana Iyahu kani khair Awalnya saat untuk lewat dapat dikemanang kismin bagian. Zukira maka disimpan lalu kemanaon maka perkara huwana ma'atadam lebih gede. Minuti watan yang kismin. Awatawata akan yang gantang rikta man. Menesarin kena kegorengan wa anulisar maktubun dipastikan oleh kaman ila azau ain narikta kaman salah bisalah azadala min aldona tinan lut ketik minutin tibatan misal wa wajah ari yaum jumat eta sayyidu ayyam Ang gusti na tambampai indana menguang sarak wanah nujal urang sarak. Naga tangaranan urang sarak kana yang mujumah di akhirat di darat. Yauma majidi kana poyan tambah. Kutung tak kuring. Walima jeng karana naon wala ngadu Jibril. Ina rabbaka sasana pangeran anjen Muhammad. Azza wa jalla istaqoda tangajarikan rabbah. Dia janati di surga. Wadian sadura apiyaha anu leuwih meleber. Mina miski tiwatan minyak kasari minyak untuk meleber. Sengit. Mina miski tiwatan minyak kasari. Abiyadon. Tuan lebih berat. Paidakannya tadi mana ayat. Nah dia mau Jumat tu Jumat nazala maka turun. Rahmat Allah Taala min iliyin tina surga iliyin ala kursihi. Lun kursi Allah. Saya sajalah sifat Allah lahum kaya
lahum kaib ahlu jannah kabeh hatta yang dulu sehingga ningali ahlu jannah ila wajib kana dat Allah akar manumaya wala jeung daukan salam khairu yamin ay pangusasna poet talaat anu bijia alaihim dina yaumna asam sepempai yaum jumati eta pajumah dina yaum jumah ulikwa didamu sadamu Nabi Adam alaihissalam wafi jeung dina yaum jumah udhila diasupkeun Adam ajanata kasurga jeung dina yaum jumah uhbita diturunkeun Adam ila andik ka bumi wafi jeung dina yaum jumah tiba disarimat tobat sahali Adam wafi jana yaumul jumah mata maut Adam wafi jana yaumul jumah aku ngadab man asadu kiamah bulan Muharram 10 Muharram tanggal 10 Muharram bulan Muharram tanggal 10 Muharram karena pada Jumat nganduan ke Muharram mana wafihi wawajah yaum Jumat indalam Allah yaum masjid tepayan tambah kadalikan itu seperti yaum masjid tusami ngaranan kana yaum Jumat sama malaikat di sami langit wawajah yaum Jumat yaum nadri wayang ningali ila Allah Ta'ala fi jannati di surga. Yahobari jihata tutup hadis inalillah awilafat inalillah. Inalillahi sesana tapkabuan Allah Azza wa Jalla fikul jumatin na tiap-tiap. Apa jumah sitanya api atikin. Kenapa tu saya bujama diperdekakan minan naratina narakam. Kopi hadis Anas yang tetap hadis Anas radhiyallahu anhu hadis sunnah kang dene salat ataqwa Nabi. Ida salimat di mana-mana salamat non ajumat mupai jumat salimat maka selamat non ayam tuan bambai. Pokola jeung daukan salam. Dina jahima saya sunnah neraka jahim. Tusa'aru suk ngirat jadi tusa'aru eta dihurungkeun daim pikul yaumin dina tiap-tiap poe qabla zawali sama lingsir pon poe inda siwa istamsi inalikam mancerana panombai tikabiri samai di tengah-tengah langit para tu salat ulah salat barang kabeh ya di satu waktu ilayah majumati angin di rapat Jumat. Saya tahu karena saya mau Jumat atas salatun menang salat. Kulau sekarang ya, kulau sekarang ya mau Jumat. Wa inna jahannama jansasun neraka jahannam la tusaharu eta teu dihurungkeun di jahannam fi dinaya yaumul Jumat. Wa qala jeung sakabun sam. Innallaha sasinallaha zalla ta fadhala nunggulkeun Allah mina buadan di tiang-tiang negara. Makata negara. Pemina syuri jeung tina tiang-tiang bulan Ramadan sampai Ramadan. Pemina ayami jeung tina pambang bae ajumata kana pajumat. Pemina layali jeung tina pambang beti wa fadhala minal layali lailatul qadar kana lailatul qadar. Payukal jeung ucapkeun naon? Ina tayra sana manuk wal hawama jeung tiang-tiang gegermetan. Ya fa eta tepung. Non badua sawana di hawa ba'duan kasalib ya mejumati tina pajuma pada puluh tu ngucap ya pada awam salamun assalamualaikum warahmatullahi yamun sholih ayamun jumat atau poyan lulus wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man mata saja mumatman yaum jumati dina pajuma
awalata Jumati atau malam Jumat. Kata bak maka mereka nuliskan kalau bersalah lakukan man matai majumah aja sahidin karena ganjaran jamaah sahid. Wa wukia jenderi kisa ayuman fitnah ta kubri karena fitnah kubur siksa kubur. Nyarkane tadi dia jamu pada apa? Masa istri itu. Pada mata kalau kau kesok potong sate, potong lagi, sok potong sate. Pada apa bisa berhenti? Kesehatan termutuh tangkal rambutan dijelas. Sakral sama akar sambutan anak seorang mereka sekunat tercapai keluar dibawa ke rumah sakit itu dibawa ke taman kampung nyari maut pas Jumat tur beduk pisan sama kata Jumat. Jelema cara ini kesakang gitu kemari. Semua jelema gitu. Keterima sampai Jumat. Orang mau kudu alus sangka alus sangka sanajan dohir keterangan yang kebakar contohnya di zombie gitu. Sanajan dohir ka urang itu kalakuan lah orang itu. Tapi buktinya mau tidak dijemah yang kan mau tentang di mata jadi mati kata Allah aja sahidin wa kata apa beri saya kata yang selalu sangka kata dalam kita keadaan sebab hari buat ingat si zaman goreng kelakuan itu sabada mana-mana Nandang potong suku nandangan kanyari kiri itu sebab apa? Jadi nyaman nambang balik pikir tobat. Jadi masih kami ada waktu tobat. Dia na asa mana kelok bangkong nyawa lebih karena penyorong dia mana tobat itu diterima apa? Gitu na asa mana panon kue dia tikulon. Buat keinginan anak tobat taman tobat diterima Allah mustahil gitu pengalusan salah tanda lah itu keterangan itu sebagai ayat dan sejopi itu Tuhan juga tuh ngelalai penolak dengan jelma itu jelma goreng ulah tak keceralak mas dan keceralak melayat merolatan dia sama dia orang suka maju sebelum berhiji. Nah, itu kan kawan-kawan lain. Isi ayat di mana wae ilmu orang itu tah. Ilmu sama dari situ itu tah. Orang husnuzon orang Allah husnuzon orang asma satu mustahil tobat gitu sebagai nama
kering, mandangan nyeri, coba. Terima kau mesti kena ya waktu kan. Bayanu suti Jumat tiada temar arya temar datang sampai syarat na Jumat ilam tunungan nakenanjen. Anha kana sesena ieu salat Jumat. Tusari kue tangarejengan ieu salat Jumat jami'as sholawati. Karena sakabehna pirang-pirang salat disuruti dina pirang-pirang salat. Wasa tamayaju jeung beda ieu salat Jumat anha tina ieu sholawat disita disurutin kudu pembahasan al-awalu anu kajina awaktu eta waktu. Ayeuna waktu kalau tiba non taslimatul imami masa salam na imam fi waqti asrin na waktu asar patat maka lepot naon ajeuna besar semua walaihi je eta wajib kaya imam ai simaha ari yen nyampurna keun yen si imam kana yen Jumat tuhron baik ukur arbaan kan opat rakaat. Wa masbuku jai makmum anu masbuk. Ida waqat eta di mana-mana tiba non rakaatuhu. Rakaat na masbuk al-akhir nu akhir kharijan bare nu kaluar. Mina waqti tina waktu tapi tetap dina yen. Waqat rakaatuhu al-akhir kharijan mina waqti kilapun hari istilah. Asani harian kaduana. Asan kana amakanu eta tempat. Walakasihu maka pisai Jumat sono. Pisaharo di pirang-pirang sampalan. Wa barori jeung tegeusna pirang-pirang sampan wa bayana qiyami di antara mangkemah bala budak batami min bukatin tina tempat jamiatin ngumpulkeun li abniatin kana pirang-pirang kang bangunan imahna lakin qalu anu teu dipindahkeun li abniat. Kemah mah pancen dicabut. Ya jema'u anu ngumpulkeun ieu makan. Albahina kana 40 jalma. Miman sisawarena jamat sadon wajib kaman kawena ajumat sadema. Wa qaryatu dari kampung ti dina makan eta ka baladin seperti di negara wal sartu jeung pesakeun tineu makan hudul suatani hadirna ratu wala ibnu jeung pedisyaratkeun idina sultan walakin ahabbu jeung tapi are nu leuwih dipisarasep eta sideu mentaidin kaya sultan. Asal itu katanya tak ada bilangan palaksana hidung. Maka bisa cuma diakola penulis etik min arba'ina tibatan 40. Jangan. Menjual 40. Nawana dukuhon. Soal pirang-pirang lalaki mukalapina anu mukalap kabeh Aroron tur pirang-pirang anu merdeka lain abid mukimina tu anu mukim kabeh mukimat layat anuna nahan sepindah arba'in kabeh anha tina buk maka ada tempat
sitaan dina mangsareneng wala sepan jeung tuyal anuna dina mangsam katiga paening fardu tahlamun bubar ye arba'in atana poso sehingga kurang ada bilangan ima fi berarti boh dina waktu utbah au pisota tanya bihat lam tasihah maka tisana jeung bala budak baca mesti minkum tina arba'in mina awali tiniti ila akhirna pigahir arabun kopatnya tajamatu barjamah kalau sholat kamu sholat tarbauna 40 jam di Koreatin di kampung Opi Baladin tadi di negara Mustafar Rikina bayan pisah-pisah kamet lantas ya makatisah non jum'atuhun jum'anaim arba'un walakin yang masbuku jangan tetapi na ari makmum anu masbuk ida adroka eta di mana manggian masbuk arok atasannya tak kana rokat muka dua jaza tamunan lau bikin masbuk non ain firabuk nyerangan biarok atisaniatib dina rokat kedua wa ilam yudrik jeung lamun temanggihan yasi masbuk ruku arok atisaniatib kanan rukukna dina rokat kedua itada makan nama mum yasim masuk wanawa dengan niatan masuk ad-duhur kana duhur. Wida salama dan di mana-mana. Desmaksa salam sama imam tamma maka nyampurnakeun yasin. Masbuk kana salat duhuran bae duhur. Alhamdulillah kalimana ta'ala takuna yang terbuktina ajumatu salat jumat masbukotan atau ditulan iwal kejum'ah anu sajen fi zalika balad ida negara pain tazal kamunesekna ijtima'un narima kumpul na kaum fi jami'in wahidin dina masjid jami' anu sajen ijazah tamunan bina wa jum'ah ngadegkeun jum'ah fi jami'ah ini dina masjid jami' dua kuasa satunya tilu masjid jami' wa badrokat jika dihajatikan sepambutuk wa ilam bakun ilamun seaya non hajatun butuh pasahihu ta'ari ansa nakena pasahatu Jum'ah anu sahih sah. Jum'ah tu eta Jum'ah ala biaqahu anu tiba dia dina Jum'ah non at-tahrimu takbiratul ihram awalan dan bari anu panggeulana. Bila takokat dan di mana nyatana aja kebutuh fal abdul sehari anu leuwih utama eta sesat kalau fal abdoli dina satu kangen jama anu utama mina imamani itu imam dua. Kain tasawaya tangun sarwa ieu imamain pa masjidul aqsam. Ta ari masjid anu leuwih. Istighla eta leuwih utama. Kain tasawaya tangun sarwa masjidani fasil akrabi di ta'arim di sholat dina masjid anu deket eta leuwih utama balikat sotina sija tetep pikeun lobana jama-jama dan deui
padlun ari panggulan yoro'a diriksai padlun. Asari suang kuatna taut batang badwa kauma taribut batani atau dipadukan jenman. Wal kiamu jaya langsung kimana yeut batani paribatun atau dipadukan. Wal jal satu jeng hari diuk benam antara nakut batani paribatun terpadukan. Wakil ulak jaya tetap dinakut bahanu kaji arba'u fawaido ayokat yang memaduk. At-tahmidu rijumuji wa qalu jaipang satik-atikna tahmid atau alhamdulillah. Wa saniyatu dan kadona atas salatu mata salawat dan Nabi kepanjangan salam. Wa satu dan kadona tawasiyatu marentahkeun kitab wallahi kana takwa Allah Subhanahu wa taala. Mabadu ittaqullah. Wa rabiatu jan tobatna. Ini siasatin eta maca kana ayat dina Quran. Wa kaza jen. Nyasitu seperti ulah. Kalau idusanyati arif. Tirang-tirang fardu nahut banu kadua arbaatun eta opat. Ila annahu angin sesena kalakuan ya juga tawajib. Pihadina sania non adu'a ngadu'a badala syarati bariga ganti imasa ayat mina Quran ayat mina Quran. Wasima utbata ini jari ngadenge. Kana utbah dua wajib atau wajib. Mina arba'ina tepat wajama. Wa masunanu ja'alapun. Ayat yang tuan sunat faida jalan. Ayat tadi naling sirna asam sukampai. Wazana ja'adan samu abdimu jamadan. Wajala sajeng diuksaimu imam alamin barik luhur mimbar. Hing koto'ata. Narima pegat dan as-salatu salat. Siwat tahiyati salianti salat tahiyatul masjid. Wa kalamu jai ngomong layang papedat senarima pengatalan ila biti taib bateng kuk ngamimitian bang. Usalimu jumat salam safatibuk jamud bang. Ala nasika jamad-jamad. Iza akbala dimana madab ya fatib alam panas. Iwajin kuk banget. Wa yaruduna jenga jawab nasabe. Alaika ya fatib assalamu kana salam. Iza farogok tademana. Narapi sama di jamadan koma maka ngadeg ya khatib mukbilan bareng madep anasika jama-jama abdi wajib wajah nasib laya tabitu baitul waqiyatib ayaminan kepatu wala simalan den ya tabitu simalan ka bulah kenca wa yusgilu janungkulkeun ya khatib Iriya dari kana lengan relatif tiko ini saifi ku anu nantung buktina pedang awil anjati atau itu wa min bari jeung minbar kaya layang bata supaya terhurian ia hotib bilima kuyadai ayat doa atau nende hotib ida umma kana salah sajana yam yadai ala ukra ulun niat kan sajana ini wa yatubu jeung hutbah hotib hutbah tani ikan hutbah dua baina umma ana tetap anda hutbah jasatun hobibatun ayat diuk an sakeden walaya samilu jentu makayin hotib wariba lugati kana anu anehna bahasa walaya maksitu jentu manjangkeun nesim hotib walaya tabana jentu ngalagu ya hotib watakunu jeung bukti Allah fasiratan etan pondok balik gotan turan mobilago janyatan kan ngumpulkan
Usabu jenis sunatkeun ayat pelayan maca ya qadim ayatan kana ayat tina Quran pisan ya khutbah anu kadua ayat gede. Walau salim jentu maca salam saman jama ada pola anu subman ka masjid wa khatibu bari ari khatib eta ya subuh khutbah khatib. Kain salama salam maca salam ieu mandahola lam yastahid maka tengah ieu mandola jawaban kana dijawab. Wa isyaratu jarisana nabi jawabi ikan ngejawab eta sanu anu alus. Walan samitu jantung. Ngaduakeun ieu si wong atisina kadana bersin kabeh eten deui. Hadi ari surutun madsurah surutu siapnya dan terang syarat nasah. Najumah. Ampama sutu jubi sapra bambang syarat wajib jumah kalau tajibu tadatu wajib najumah tersadumah ila ala dapalin aing kalalaki baligin balik akilin tuan bugapa kurin tuan merdeka mukimin tuan mukim matu di Korea tina kampung tas pamilu anu ngurung Korea alarba'ina kan 40. Jami'ina anu ngumpulkeun kabeh ya disifati kana ieu dan sifat. Api Korea tina tanah kampung. Min sawadio baladi. Tina sawana pirang-pirang. Awalan barat tina pirang-pirang sakurilingan negara ia belugu anepi kana Korea nanida wa baladi di adan nanti barat min sarfin kitungtung ya liha anu nyandingan di sarfin kana ye Korea wa aswatu badari kembang sorak sakinatun atun cicing wa madinu bari madin etaroknya satu tarik serana. Sekali karena antara kita nugawi sebenarnya cuma pasnya dikila. Wadah baik. Wayurah isu. Wayurah isu dengan murahkan. Yang dia Allah liaulai. Kaitun nas sekitar tiap Jumati. Dina ninggal Jumat liudriya matkori sarana udur buktina hujan wa wali jeung jeblok wa fajain jeung sieun wa maradi jeung gering wa tamridi jeung ngurus jangan gering. Di dalam yakun di mana terbukti liam maridi tetap pikirnya bering sakoyimun jama anu ngurus gueru salianti muridu Jumat dia memaksudkan Jumat. Tumayat yusabu tu disunatkan lahum pikirnya ashabul akbar kayak pasiran. Ani ngalakeun kuring kuya ashaba dari kapiang-piang jama ngabogaan piang-piang utur. Naon ta'khirul zuhri ngahirkeun salat zuhur ilayah rogo nepi kayan rapi kana sujama-jama mina jumati kana salat Jumat. Kayan hadara tamun hadir Jumat tatang salat Jumat samari yang gering al-musafirun atau yang lumaku abdun atau abid al-muratun atau awawe sawarina tempat mana awawe itu cumangan
Sohat makata non Jumat tuhun Jum'ahna marid ilah wajat jeung nyukupan ieu Jumat tuhun hanid duhuri tina duhur wallahu alam. Bayan adab ieu Jum'ati ari eta salatun pirang-pirang tetap ramana Jumat al-Fatih diadati ieu netepan tartib adab kebiasaan waya jadin adab di Jumat eta asal jumalin 10 perempuan Jumat alawalun kajena ayat saida eta yang sawis-sawis ieu murid dua Jumat jangan memaksud karena salat Jumat lapikeun ieu Jumat salat Jumat yaumul khamis dina poe Kamis ajman kan azman bari ngajam alaiha kana Jumat fasik balahan dia madap di fadliha kana kaunggulan di Jumat Payat tagilan kuih kapung kuah itu murid dengan piduhan sunga-dunga wa istighfar dengan tapang pura watab dengan tasbih pada asri dina sabada asara yaumul khamis dina Kamis dan hak para sesana ba'da asri yaumul khamis eta satu waktu kubilat anadin bandingan saat di saat dia mubhamah ku waktu disamalkeun ti Jumati atau napa Jumat walang ada sabada salafi sawayana ulama salaf inna lillahi sesina eta tetap kagungan Allah azza wajalla fadlan nugraha siwa arjati badi salianti tiang-tiang rincina pamambi la yusi antum mapain Allah min bal fadli kenetin nugraha ilaman aing kajama salahun menta man kalau asya taumis dina sore-sore poe Kamis wa yauma Jum'ati jeung dina poe Jumat wayang sila jeung wayang sila jeung ngumbah atawa nyeuseum ieu murid Jumat siada yaumi dina poe siabahu kana piantang pakaian murid Jumat wayubai doha jeung ngabodatkeun ieu si murid kana ngesiam wayida jeung nyawiskeun ieu si murid Jumat atiba kana sesengitan ilam yakun lamun titip inda tabdukeun murid wal tariqa jeung ngosangkeun yesi murid ka bau kana tanawid mina afdali ina pirang-pirang pagawean ala ditamna negah ya gua kamurid mina bukuri tina init isuk-isuk telah Jumadi kana saladina wayan wiya dengan niatan murid pihak lalati dina malam Jumat atau malam Jumat kana puasa dina poe Jumat faina lahu karana sesena eta tetep pikeun ieu saum malam Jumat padlan aya kaunggulan wa yakun jeung kudu pi saum malam Jumat madmuman eta dikumpulkeun ila yaumul khamis kana poe Kamis awi Sabti atawa poe Sabtu lamun kodan itu audi pencilkeun saya nau karena cara mukrodan atau makruh dan puasa pada Jumat wongko makruh menang makruh merek Jumat Sabtu atau Jumat Kamis waya sagila jeung katung kua yesi murid Jumat iya hadilalati ku ngahirup-hirup kana ieu puting Jumat malam Jumat
di sholat itu sholat wakat mil Qur'ani dina meten kuan sholat tetap bikin layla padlun ay tonggulan kasing loba wayan sahibu jeung narima hari alaiha kana layla non padlu yang jumati tonggulan wae Jumat wa jami'a jeung ngajima ilmu Jumat alahu ka pamajikanana muridu Jumat ya dilalati dina malam Jumat sunat ibadah mun bae salat Jumat aya kayang cukup riweuh rico kawer kana teh mahusu ingat wae sebenarnya kan cuma datang ke salat Jumat aya menta yang disebut apa yang Jumat sih tadi apa Jumat seberang saweran seberang Tapalis sahabat kaisi unyunatkan dari kata itu jami'u saha kaum hamalu anu manteskeun nikum alaika najima tawalau kana dawan kang jeung salam rahimah lapa rahimah muga ngasih salagus salaman kajamat bakaro anu isuk-isuk adus iman and wamtatara jeung isuk-isuk mangkat isiman wagos salah jeung ngajima isiman jeung jimaman wagta salah jeung adus isiman wawajarin gos salah amlu ahliatan ngajurung ka abojo ala busri kana adus ngajurung teh minta kudu kitu teh wakila jeung ucapkeun naon mana ieu gos salah eta gos salah ngumbah si murid si man siabau kana pirang pakaian man pawiya maka diriwayatkeun dia gos salah ditapiti kalawan dientengkeun teu ditasdidan wangsa salah jeung adus atau ngumbah yasib iman li jasadik kana jasadna yasib man wa bihadza jeung kuyat ayat sa'idda laha yaumahum istilah tapi musampuna ada bisik bayi pirang-pirang patak para menemadap wayah haruja jeung kaluar yasin murid min jumlah tiap pilihna tina golongan japo kabe alladzina tugasna jama-jama tidak sebau di mana-mana isu-isu iladina qalu maka ngucap iladina bokilin ma hadza yaum kanafan ma ainan etada yang ipai kolang ada sabab sawaran ulama watin nasi Awapanas syarifan sampurna na jama-jama na nasiban bagianana. Mina Jumat tina salat Jumat. Man eta jama intador ngadago man kana Jumat.
Wa hajeng ngarik saya man kana ieu juga mina amsi timiniti ipoe kamaring kemisda. Wa hum jaitan enteng-enteng na sabena nasiban bagianana ma eta jama idat hajeng isuk-isuk man. Ya puluh maka ngucap man isuk-isuk pajuma. Ya puluh maka ngucap man ayom. Ayu sahin. Naon hiji perkara ayam. Eta wae. Wakana jeung di sabadum sawaena ulama eta yang itu muting badum rata jeung arti dina malam dina jami di masjid jami lihat karena arah-arah ieu cuma. Azani hari anu kaduana eta ida. Wah. Di mana-mana isu-isu ia si murid wajuna. Ibtada'ah maka ngaminikian. Ya murid wajuna ia gusulikan atus. Barak sulit padi sabar biji pajaro ini tanah jalan murid. Eta layaklah ayam kiu teindit isuk-isuk murid Pak Prabowo saharing. Helowi ngadekekeun kana ayam. Gus li ila rawahi kana budal berangkat eta muluwi dikasep. Liyakuna supaya bukti murid eta probak luwi deket nawanan adan mang sana atajaman dina dobati kana kebersis. Agustu tayadis eta mustabun sampai istibaban makanan kagem dikukukeun. Bazaba jeung sabar ulama-ulama bila wujudi kana wajibna ieu guslu. Walangan salam waslu jumati. Ayat semua atau wajibun wajib malakul muslimin kata kabendana mubalik. Masyhur dari maksudnya hadis Nabi, di hadis Nabi an Ibnu Umar man ataya jumata etalafad man ata. Man saja atau dataman ajuman tapang sadima payang pasir takut harus man waqala jeung ada konsalam man saida saja hadir man ajuman tapang sadima minariti sawaina pemelakuan memawe payang pasir takut harus man wakana jeung disalu madinati ahli Madinah ira tasabba kata di mana sirih tarik kana samu tasabani yang ceritakan gua yakul maka mengucap sa'aluma sa'asa mutasabani ya afarikan anu saja lantak kana lapadan santa yakin ayanjen eta saruk leuwih goreng miman tijama tibatan jama kayak tasen sadusman yauma jumatun panjuma wa qala jana semua Usman baduma lama dakholan samang-samang apa dua waktu asuk Usman bahwa dari Umar eta yatuhu ta Umar ahadisata kana lapar ahadisata kalau Umar ahadisata kana lapar ahadisata perkara datang anjeun dina waktu menkiran barang ingkar. Alai ka Usman tanpa bukuri para kananingga ini isuk-isuk. Pakola tengah dawo iya Umar majid tu tenambahan kuring. Baadaan sami itu dina sabadayan ngadengin kuring. Haadana kanadan. Halaan tawado tu kanayan wudu kuring wakal tudin kalwar kuring. Pakola tengah dawo iya Umar.
Wa wudu'a jeung ngalap cukup anjeun kana wudu ayeuna deui. Wa qala alim sabar sugisna anjeun ana Rasulullah kana sama kana ke tayamum nomor para sokon sambil musikan. Nah, wa rita dan sedikana kan dari take gusli menang nang ngalus diudu semana kuwuduna Usman radhiyallahu wa bima jeung perkara ruwiyan sama anna sallallahu salam eta nabi man tada sajang uduman ya majumat tina bajumat mana teh Tabiha maka alus naon dia ya tingkah teh kudu teh wanimat yang tegasna alus ya tingkah wa manikta sana jasa jeung abisman bagusu tararus tetap dulu sama wa manikta sana jasa jeung abisman li jenabati karana jenub Payukid dah kurung wacar kena anak kana sai ala badan man marotan uhram. Oh dina balik sejen hanya 3 sejumati. Netepan kana niat habis semua. Kaini papa kang ngalap cukup man dukusin wahidin. Kuadusna saiji adahu makan nyukupan yang guslin wahid kaman. Wasala dah hasil labuman na adus Jumat tidak nawa diungangan nyataman tilai lima karena dua-duanya ya kuslia Jumat kuslin wahidin sin wahidin adus junub wadahola jeung kasub non goslo johar jumah di gosle jinabati dina adus junub. Pokoknya jeung kasub sababus sabati sawan kabat ala waladik kaputana baru sabat. Pokoknya salah bae adus di walad. Pokoknya pengadu badus sabat. Lauk kawalan. Alia jumati nah ari adus esalia Jumatin pikan Jumat pokola tunggu walad bala ane jinabati baita ari adus eta ane jinabati tina junub pokola tunggu ngadaw badus sabat aid goslan tanian kudu ngabalikan anjeun kana adus makan dua waruyan yang diwatkan di hadis tiga selijumati dina hadis Jumat ala kulli mukalimin kasakawe jamu balik lain nama amaro jeung pasemaran tabak di sahabat kawalan dihikana gosli Jumat dan au karena sasenai walad atalam yakun terbukti walad eta naungannya tanawalan bukana gosli Jumat Awkana atau bukti kalakuan eta layan mulut jauh naon ayu kolak yang ucapkan naon anak kudu arian dimaksud eta nu batu bogor sih wakoda sholat yesuasina lupa dunaniati baik kenya walakin ada dan tetapina ari maksud eta yang kodihu Nari masyarakat salaya ada dia bersalik dia itu dulu dan dewa kodilat dia sudah dijadikan yang waktu pisahin mengusaha kurbatan karena kalian para Buddha terisi minta diperlihat ini menyupi karena kangguannya kurban pemanik dasar dan sajana adusman
Tumadatan tuya hadasman tawadu'a tah wuduman. Salam yang tua jente bangka non guasul abis naman. Wahabud dari meludi tersab ayah tariza etayen ngariksa yasi. Man andalika itu ahdasa. Asari suara katuna atas zinabun. Bikin dengan. Waya jaya jina tamu sahabatun disunatkan tiada yang menaik wajuman. Waya jaya jina atas sasatun dim. Hati suatu di pakaian. Wana dukatu jeng bobarasi. Watapi buru yang tidak. Nyengitkan ambul. Amana dokah anak penari. Ibu bersih pabisi wakil tentang penyusur. Wakil syari jeng nyukur rambut. Wakame tutu jeung ngeutan kuku, wakasi sarjeng ngabunting kumis, wasairima jeung sasasana perkara, sabakon ngutelama kita bitaran dan kita ngedangkan sesuci. Karang itu maksud. Man qallama sajaman. Ngeritan man antara ukana piang-piang kuku naman yang maju masih nafajumah. Akharaja ngapangaluarkan salah azza wa jalla. Minusiman ja'an karena penyakit dan kolak dengan subhan Allah fihiman syifaan karena cagur. Kaingkana salah membuktikan pada orang eta eswasukman alhamdulillah karena jamban panas siwa kamis binat kamis awil Arabiya etadna korban. Tokod hasola hasilnya anak segan musim. Saya kata ya, maka kuru make susengitan man si hadayomi dina ipoen. Siap bisibin kupan awis-awisnya susengitan indah untuk dekutenan. Saya beriba supaya ngalindi iman. Dia kutip arawaiha karena piyambak ambuk akarihaka dipikang ewa wayu sila dia nepikan man dia kutip arawha karena enak waroyata jengkan ambuk sila masangadirina karena pirang-pirang pangambu najang hadir kabeh di jiwari atap dina natanggaan atau nyandingan kaisiman wabuti diri jalik jeng aripang dipikalasat nah sesengitan tiambal lalaki mata pertara doa-doa ru ambunama wahopil jeng samar na lawan rupanema Watibin nisai. Akalangina wahabu tibin nisa. Watibin nisai dari pandidikarasak nasisemi tanpa jawabe. Mereka perkara dan dohirna lawan rupa nama. Wahopia din sama ambo nama. Kuya diriwayatkan nandalika itu wahabu tibiri jama daroyuhu. Ya sarina dawan sahabat wakala syafi'i dengan rusasnya terlalu. Man sajama natupa anu barasi naon tau pakeman kola tasal fikna mususah naman. Waman toba jeung sajeng sengit nariu ambenaman sada maka tambah aku akal naman. Waman diswaktu ja'apuan arif Tiang-tiang pakaian sabuan saya tarik pang di dikarasap nafisah. Kata bayadu anu bodas minar siang kurang pakaian. Ahabu siabis parana. Aitan di dikarasap nafisah pakaian. Ilallah munggu Allah alabid eta siap bodit. Tiang-tiang pakaian bodas.
Walan ya batu jentu maka ia si murid dua jumah maka na perkara pilih anak tetap jemaah suharatun al-masyur walau susiwadi jarim ia make karena pakaian muhideng lesatan lain ilam susiwa etaminasunati tidak salah nasunat walati jentu ayak di ebang ilam susiwadi kadlun ay kaunggulan. Bakar raha bangsa ngamatrukeun. Sajamatun hiji golongan anado kana ningali ilahi kana siwad. Dan nau karena saya senaya lapsus siwad maka pakaian idol di atung udah satu etabinang dianyarkan pada Rasulullah dan sahabat maut Rasulullah SAW. Wa imamatu jaharin. Maka sorban mustabat. Tentang disyaratkan tiada yang minait kalimah. Rawa ngariwatkan sawasilatul mu'asab. Wasilin aso anna Rasulullah kana sesesan etakola. Ada wa Rasul. Innalah. Sesuna Allah wa malaikat ta'jumakat Allah. Yusalluna etam. Salawat Allah ala sabi amain kapirang-pirang yang jamaah ngabogaan memakai pirang-pirang sorban yaumul jumat sampai jumat. Lain atau bau salah menyusahkan kayak murid itu jumlah non harus panas kalau tak makat saya non sebab dinasnya masa tentang mutar karena imam qabla sholati dina sama sholat sobadanya sabanana isol walakin layan jiwa jantan mudar yasin murid waktu saya waktu lumaku mina manjili sima ila jumati karena sholat jumat walati waktu sholati jentuyan dina waktu sholat walain dasu imam jentuyan dina nalika unggana imam amin bau waktu khutbah dina khutbahna imam harabuan obatna istirahat banyak